Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Wasunanul faraidhi sareng ari pirang-pirang pasunatan pirang-pirang salat fardu. Sintani eta dua wa isyruna sareng 20 naonana rakaatan rakaatna. Asyarun ari anu 10 minha tina itu sintani wa isyrun muakkadatun eta pirang-pirang sunat atanapi pasunatan anu dikeukeuhkeun. Wahia sareng ari itu muakkadat rakaatani eta 2 rakaat qabla subahi dina samemeh salat subuh wa rakaatani sareng 2 rakaat qabla zuhri dina samemeh salat duhur wa rakaatani sareng 2 rakaat ba'daha dina saba'dana itu zuhur wa rakaatani sareng 2 rakaat ba'dal maghribi dina saba'da salat maghrib wa rakaatani sareng 2 rakaat ba'dal isya'i dina saba'da salat isya wa sinta asyarata sareng ari anu 12 ghairu muakkadatin eta henteu anu dikeukeuhkeun. Wahia sareng ari itu sinta asyarah rakaatani eta 2 rakaat qabla zuhri dina samemeh salat duhur wa rakaatani sareng 2 rakaat ba'daha dina saba'dana itu zuhur ziyadatan barina jadi panambah alal muakkadati kana pirang-pirang pasunatan anu dikukuhkeun atanapi dikeukeuhkeun. Wa arbaun sareng 4 rakaat qabla asri dina samemeh salat asar wa rakaatani sareng 2 rakaat qabla maghribi dina samemeh salat maghrib wa rakaatani sareng 2 rakaat qabla isya'i dina samemeh salat isya wa amal witru sareng anapun ari witir fahuwa maka eta ari itu witir sunnatun eta pasunatan mustaqillatun anu mencil atanapi nyorangan itu sunnah wa huwa sareng ari itu witir afdalu jami'is sunani eta pangutamana sakabeh pirang-pirang pasunatan wa aqalluhu sareng ari pangsaeutikna itu witir rakaatun eta sarakaat wa aktsaruhu sareng ari panglobana itu witir yahda asyarata eta 11 rakaat wa adnal kamali sareng ari panghandap-handapna kasampurnaan salasu rakaatin eta 3 pirang-pirang rakaat wala yasihu sareng henteu sah naon fa'luhu migawena itu witir illa ba'da sholatil isya'i kajaba dina saba'da salat isya wa yamtaddu sareng narima panjang naon waktuhu waktuna itu witir ila tulu'il fajri shodiqi tanapi pisahkeun ila tulu'il fajri nepi ka bijil fajar as-shodiqi anu bener itu fajar sok disebat ku fajar shodiq wa ikhrajuhu sareng ari ngaluarkeunana itu witir an waqtihi tina waktuna itu witir bila uzrin kalawan henteu aya uzur makruhun eta anu dimakruhkeun wa tarkuhu sareng ari tinggalna itu witir bil kulliyati kalawan sakabehna atanapi kalawan sama sakali maksudna sama sakali teu ngalaksanakeun witir asyaddu karahatin eta pang bangetna pamakruhan tanapi leuwih banget dimakruhkeunana. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Wasunanul matlubatu wasunanu sareng ari pirang-pirang pasunatan al matlubatu anu disuprih itu sunan fi sholati dina nalika salat nau'ani eta 2 warna ab'adun tegesna kahiji pirang-pirang sunat ab'ad wa hayatun sareng kaduana pirang-pirang sunat hayat. Fal ab'adu maka ari pirang-pirang sunat ab'ad isyruna eta 20 minha eta tetep tina sapalihna itu isyrun al kunutu ari kunut
Wa tasyahudul awwalu sareng tasyahud awal fil fardhi dina salat fardu. Wal hayatu sareng ari pirang-pirang sunat hayat kathiratun eta anu loba. Minha eta tetep tina sapalihna itu kathirah tasbihatur ruku'i ari pirang-pirang tasbih dina ruku was sujudi sareng pirang-pirang tasbih dina sujud. Wa takbiratul intiqali sareng pirang-pirang takbir intiqalat hartosna pirang-pirang takbir pundah-pindah rukun. Wa du'aul iftitahi sareng doa iftitah wa ta'awudzu sareng maca ta'awudz qoblal fatihati dina samemeh maca Fatihah wa ta'minu sareng maca amin ba'daha dina saba'dana itu Fatihah was suratu sareng maca surah ba'da ta'mini dina saba'da maca amin wal jahru sareng narikeun babacaan wal israru sareng ngalaunkeun babacaan fi mahallihima dina tempatna itu jahar jeung israr. Waman sareng sajalma taroka anu ninggalkeun si eman syai'an kana hiji perkara minal ab'adi anu tetep tina pirang-pirang sunat ab'ad amdan bari nangahaja au sahwan atawa bari napoho fasunatu maka ari pasunatanana lahu pikeun itu si eman mantaroka teh ya ayas juda etayen sujud si eman lisahwi karena poho sok disebat ku sujud sahwi teh ya wal hayatu sareng ari pirang sunat hayat atanapi nu enakeun maki wal hayatu sareng ari tinggal pirang-pirang sunat hayat layas judu eta teu meunang sujud itu si eman laha karena itu hayat tapi karena tinggalna itu hayat. Wa in taroka sareng sanajan tinggal itu si eman tapi ninggalkeun itu si eman hak kana hayat amdan bari nangahaja falau sajada atuh lamun sujud sahwi itu si eman litarkiha karena tinggalna hayat maka amidan bari nanungahaja lisujudi kana sujud sahwina batolat stah batal naun salatuhu salatna itu si eman. Waman sareng sajalma syakka anu mangmang itu si eman qabla firaghi salati dina samemeh rengsena salat fi adadima dina bilangan perkara shalla anu salat si eman hu kana itu emma minar rakaati nyatana pirang-pirang rakaat aw syai'in atawa hiji perkara min arkanis sholati anu tetep tina pirang-pirang rukun salat wajibata wajib alaihi kaitu si eman man syakka naon ayyabniya yen ngadegkeun itu si eman al yaqini natepan kana yakin wa ya'ti sareng ngadatangkeun itu si eman bima kana perkara syakka anu mangmang itu si eman fihi dina itu emma wa yusanu sareng disunatkeun lahu pikeun si eman naon ayas juda yen sujud itu si eman lisahwi karena poho aidon deui wa sujudus sahwi sareng ari sujud sahwi la yazidu eta henteu ngaleuwihan itu sujud sahwi ala sajdataini tina dua sujudan wa mahalluhu sareng ari tempatna itu sujud sahwi qabla salami eta tetep dina samemeh aweh salam wala yaduru sareng teu madarat naon asyakku mangmang ba'da firaghi sholati dina sabada beresna migawe salat fi syai'in dina hiji perkara min dzalika tina itu mazkur illa fin niyati kajaba dina masalah niat babu mufsidatis sholati cekap wallahu a'lam bissawab.